أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين وذلك جزاء الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق آية الله Ibrahim watlu jeung kudu maca aja bae Muhammad macakeun alaihim ka kaum anjeun aya kaumika sok geura bacakeun ku anjeun ka kaum anjeun lamun dibacakeun teh naba abnai Adam aya khobar abnai Adam beja tentang dua putra kanjeng Nabi Adam tegasna Habil jeung Qabil bil haqqi macana teh kalawan sanyata-nyata il qarraba dicaritakeun ulah mana ti mimiti lahiranana kita kain teu
caritakeun pentingna bae tah caritakeun id qarraba qurbanan id qarraba dina nalikana gawe taqarrub gawe deges itu ngieun hiji pagawean anu maksudna mendekatkan diri ka Gusti Allah ya gawe taqarrub qurbanan kana kurban ilallahi ka Gusti Allah tuh wa huwa qurbanate khamsun itu domba gede lah dihamil wajar jeung hasil tatanen di kobil lah kobil jadi zaman baheula kitu lamun misalkan diterima kira sok aya seueur turun juga kadinya dihakan geus seueur kanu gitu berarti eta ciri diterima namun teu berarti teu diterima lagi duaan kadinya nu hiji ari hamil mah mawa domba ari kobil mah mawa hasil tani fatuku bila maka diterima ieu kurban min ahadihima di salah sahijina ieu putra kanjeng Nabi bahwa nu diterima teh saha hamil dihabil domba mari tarima bi anna salat narun minas sama gambaran turun seuleut di langit fa akalat kurbanahu terus didahar korban itu langit langsung kadung walam yutaqabbal minal akhir jeung teu ditarima eta kurban minal akhir jeung hiji deui jangkana fisik habil terus gitu fagotiba maka sewoteun eta kobil teh wa admaro al hasada terus nyimpen hasud dina hatena ya dan disimpen teu ditembongkeun naon sababna sieun ku bapana jatana kanjeng Nabi hiji waktu kanjeng Nabi Adam mangkat pikeun munggah haji Baitullah saya Baitullah teh ya tanalika kanjeng Nabi Adam mangkat haji kakara eta kobil teh nembongkeun naon nembongkeun ka keheungan di jero hate nu disimpen di jero hatena teh teu nya pok bae nyarita eta mang kobil teh ka habil qala ngomong ieu kobil lalu ka habil la aqtulanna sing demi nage bakal maehan kami ka anjeun kitu nya nya lagi ku aing dikodaran sia teh qala ngomong ieu habil atuh kodaran bae 5 padahna geuning mana rek maehan kami Yaku kobil, cek kobil litakot budi kurbanika duni bongan korban maneh ditarima ilmu kami terus dijawab itu habil kola nabi kaya habil innama yataqabbalullahu minal muttaqin innama yataqabbalu angin pastina dan saukur narima sa'al Gusti Ta'ala minal muttaqina tidak manu takwa Allah mangan saukur narima korban tidak manu takwa mana kitu ge mana teu takwa bener itu cek cek habil cek habil terus deui ngomong habil teh ma ana bibasiti yadiya ilaika li aqtulak ma ana henteu ari kami tabibasiti yadiya anu manjangkeun kana tangan kami ilaika kanjeun li aqtulaka pikeun maehan kami ka anjeun
erek maehan mah kami moal ngalaman itunya dipaehannya pek gitu kami moal gelut ngalaman da ini akhafullah rabbal alamin fi qatlika kami sieun ku Gusti Allah lamun maehan anjeun teh itu da doraka maehan teh ini saya sunnah kami takhafu mikasieun kami Allah ka Gusti Allah rabbal alamin anu mangeradan sakabeh alam fi qatlika dina maehan anjeun nya erek maehan kabeh bae kami mah moal ngalawan itu ngalawan bisi kasebut tulut teh kada mulut nu menang nu eleh nu paeh jeung nu dipaehan duanana neraka kitu nya dalam paeh soteran kada eleh nya dan niat kabarek maehan kami mah moal ini saya setulah kami eta uridu ngarepkeun kami antabu akan yang balik karena yang balik anjeun eta ya biizni wa mawadosa kami biizni qatli tegasna doraka gara-gara maehan kami wa iznika jeung doraka anjeun anu dipigawe ku anjeun samemeh maehan kami fatakuna sehingga bukti aja datang min ashabin nariti pangesi sebagian pangesi neraka wala uridu an aku abi ismika idza qataltuka fa akuna minhum kami mampu model itu teh kermah tadi lagi geus loba dosa ditambahan deui maehan tentunya beureum kete balik teh mawa dosa maehan ongko ditambah di dosa memeh maehan geus kitu teh paeh tidak eleh kan sok sanajan henteu paeh mah sok sanajan henteu maehan dari sedian maehan geus bupak gelut balik itu nya mangga doraka teh jadi tadi dosa geus loba ditambah dosa maehan paeh pisan balik ka Gusti Allah teh loba dosa kena fatakula min ashabina mungkin anjeun bakal jadi sebagian ti pangeusi neraka tah kami mah embung gitu teh qala dawu Gusti Allah taala Gusti Allah wa zalika hari itu jadi pangeusi neraka ari balik nama wadosa kena jadi pangeusi neraka teh eta teh jazaa'ul dzalimin babales pikeun jalma anu zalim fatawa lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal posisi seperti lah dulu kan tambah ingat ya fatawa zayyana fatawa terus mapaesan itu lahu kaya qabil lawan nafsuhu nafsuna qabil fatla akhihi kana maehan lulurna qabil ya itu perang sabil gitu namanya perang sabil antara nafsuna jeung akal kan ku nafsuna teh dihayu-hayu gitu tah geus paehan bae kumaha gitu tah di ya nu nafsuna teh sehingga hayang maehan lulurna faqatalahu maka maehan baya qabil kahabil fa asbaha geus maehan mah jadi ieu qabil eta minal khosirina di sebagian jalma-jalma anu rugi kabeh itu nya malu itu kumaha bingung madahanana itu dak kakara harita ieu mah walam yatri wa yasnau bihi ieu geus paehan kumaha tuh caritana digagandongan tuh ka dieu teh ieu kumaha kamana itu ai kana dieu bisikan nyaman ku bapak digagak gagak nyari itu baru bisa nyahu digagandong lo kabel itu ka dieu
teu apal yang dikuakeun naon sabli annahu awwalu mayyitin ala wajhil ardi dapang mimitina nu paeh di muka bumi ti jelema teh eta ieu pun dikumah kitu nya teu faham malahu ala dhahri digandong ka mana-mana teh kitu nya kila arba'ina yauman cek sakal mah salila 40 poe 40 penting gua bandung ka mana-mana di kumaha wakila sana bahkan cek sakal mah satahun teh di babawa tadi itu kumaha baba asal gua hukuroban karena dia Allah mutus manuk gagak anu ke carita dan sodakon Ya